mulut buaya. Mana? Sumpah gitu tah. Udah ya? Pulang kan teh paham tuh. Babangun. Ai mana? Bahal kudan nih sih dah. Kudan udah kecil-kecil teh. Wah. Apaan kudu? Apaan Dukut, pulungan dukut. Sok elon teh. Sandasan. Ai mana? Atuh budalakeun bae we. Saha bieu teu pisaha eta mah? Itu saya payunda. Ibu nuhunnya ibunya. Anang japren udang. Japren. Tong kira udang. Bobosa. Tong cangap-cangap teuing. Kita. Ajak teh nuhun Ibu Haja. Mudah-mudahan singkat geus salanggungnya. Sok. Jalan deui. Itu tingali poe kieu sok. Di mana da dina laguna ge selamat pagi nah. Kudu nanti aku da emang geus poting budalang. Oh jadi selamat malam. Oh. Nya atuh. Oh. Budalang mah teh bisa. Ai budalang mah nurutkeun laguna we ieu mah. Ganti ku selamat malam. Oh, sok siap. Budalang urangna teh nyiluan nyanyi ke eta mah pada hari Minggu kuturut aya kokoban aja di kana duk dik dak dik ai mana urang dak bet brok bet dak bet brok bet dak bet brok bet dak bet brok dak bet brok bet dak suara bujur kuda. Da urang yang nyanyi teh man. Dia nyaho teh anu di ditu di alun-alun. Naon ditinggali teh juga mungkin bikin gandeng aduh sia teh. Nu gede. Puasa ieu da